Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berujung tepang dina mata kuliah Teknologi Digital Pengajaran Bahasa Sunda. Nepangkeun sim kuring mahasiswi Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dina danget ayeuna baris ngaguar tata cara ngagunakeun aplikasi Canva dina pangajaran paguneman pikeun kelas 7 SMP. Ieu mata kuliah teh diampu ku Bapak Profesor Yayat Sudaryat M.Hum sareng Bapak Haris Santosa Nugraha SPD MPD. Anapun anggota kelompok 7 aya Dini Damayanti, Indri Destiani, Nuraini Lestari, sareng Emma Siti Mulyawati. Saat acan lebet kana tutorial, hayu urang wawanohan heula sareng aplikasi Canva. Aplikasi Canva mangrupa aplikasi desain grafis online nu gampang digunakeun tur bisa dioperasikeun ku saha wae. Canva oge tiasa diakses ngalangkungan laptop sareng HP. Lajeng fitur naon wae sih nu aya dina Canva teh? Hayu urang Bandungan we sasarengan. Mimitina muka heula web tuluy ketik Canva. Nah, tuluy milih canva.com. Engke bakal keluar beranda Canva di mana didinya seueur fitur-fitur anu menarik. Kayak nih presentasi, media sosial, video, proses percetakan, pemasaran sareng kantor, jeung sajabana deui. Tah urang tiasa milih ukuran khusus pami bade ngadesain nu anyar. Saluyu jeung kahayang urang. Saatos keluar template kos kieu urang tiasa milihan bade nu mana wae. Selain ti template aya oge elemen, unggahan, teks, jeung sajabana. Tadi dieu teh urang tiasa ngagunakeun foto, gaya, audio, atau video atau aplikasi sejen anu bisa di kompres kadinya. Urang euih deui ka template-nya, tah dina template ieu teh seueur jenisna urang tiasa ngangge nu mana we anu saluyu sareng tema urang. Tah saatos urang milih template, ayeuna urang milih elemen. Dina elemen ieu seueur jenisna saperti garis jeung bentuk, grafis, foto, video, aya background, oge aya audio, jeung sajabana anu diperlukeun nalika urang ngadesain. Tah di dieu sim kuring ngagunakeun background nu bade dianggo pikeun ngadesain. Dina background ieu oge urang tiasa milih bade ngagunakeun foto, grafis, video atau audio. Selain ti tiasa ngagunakeun background oge template anu tos aya tiasa digunakeun. Sapertos contoh dina video ieu. Pami palai deui nambahan template, mangga urang tiasa klik tambah halaman, kin muncul deui template anu kosong. Di dinya urang tiasa ngadesain saluyu jeung naon anu ku dipikahayang ku urang. Atanapi saluyu sareng tema kagiatan anu bade dilaksanakeun ku urang. Pikeun contoh dina ieu video ngagunakeun desain template anu abstrak. Urang tiasa milarian deui elemen anu sejen bila mana aya tambahan. Sapertos dina video ieu. Tuluy urang oge tiasa nambihan teks atanapi tulisan. Dina fitur teks tos aya format penulisan boh anu tos jadi atanapi teu acan anu tiasa nyaluyukeun sareng kahoyong urang. Urang oge tiasa nganyaluyukeun tulisanana bade posisi palih mana waena. Ku cara ngaklik eta tulisan. Tuluy dina fitur teks oge urang tiasa milih font anu bade ku urang diangge, teras ukuranna, teras warnana, jeung sajabana deui.
Upami urang parantos ngedit atau napi ngadesain, urang bade nyimpen ieu file, mangga ningali kaberanda nu di luhur anu tulisanna unduh atau dina bahasa Inggrisna save, mangga urang klik. Tuluy biasa milihan anu direkomendasikeun ku ieu aplikasi, tuluy klik unduh wae. Tah pastina file eta teh tos ka save atau ka unduh dina laptop urang. Tah nama atos pada uningannya karena fitur-fiturna hayu urang Bandungan deui lengkah-lengkah kumaha cara ngadamel paguneman ngagunakeun aplikasi Canva. Lengkah nu kahiji nyaeta buka Mozilla Firefox, tuluy ketik canva.com. Tuluy login ngagunakeun email. Pilih akun email anu atos kadaftar dina akun Canva. Pilih presentasi, tuluy pilih presentasi berbicara. Pilih template saluyu sareng tema. Misalna di dieu temana ngeunaan education atawa pangaweruh. Dina template anu dipilih aya 16 kaca. 16 kaca eta tiasa dipilih sadayana, tiasa oge henteu. Gentos judul nu aya dina template saluyu sareng tema video nu bade didamel. Jenis tulisanana oge tiasa dirobih. Dina aplikasi tos disadiakeun rupa-rupa tulisanana. Tiasa kantun dipilih disaluyukeun sareng kabutuhan. Ukuran tulisanna oge tiasa diageungan, tiasa dialitan. Warna tulisan oge tiasa digentos. Dina aplikasi tos aya sababaraha warna nu tiasa dipilih. Tulisanana oge tiasa dianimasikeun, klik animasikan, teras pilih animasi nu bade digunakeun. Warna background unggah halaman oge tiasa dirobih, kantun klik kotak anu warna hejo tadi, teras pilih warna anu bade dianggo. Unggal halaman oge tiasa dianimasikeun, kantun klik animasikan, teras pilih animasi nu aya dina aplikasi, tiasa disaluyukeun. Hapus stiker nu teu dianggo nu aya di kaca kadua. Tambihkeun teks, teras ketikeun eusi teksna. Teras atur posisi teks sareng ukuran teksna. Sangkan leuwih ngiru tiasa ditambihan ku stiker. Klik elemen, teras ketik animasi anu dibutuhkeun, misalna animasi guru. Teras pilih animasina nu bade dianggo, tos kitu kantun diposisikeun sareng diatur ageng alit animasina. Dina kaca katilu oge sami, hapus animasi anu teu diperlukeun. Teras gentos eusi teks disaluyukeun sareng eusi teks nu bade dilebetkeun. Pikeun nambihkeun gambar, klik unggahan. Teras unggah media. Tos kitu pilih gambar nu aya dina file laptop sewang-sewangan. Teras klik open. Tos kitu antosan dugi ka proses unggah gambar rengse. Teras klik gambar anu tos kaunggah. Posisi gambarna tiasa diperenahkeun. Pikeun nambihan audio, klik unggahan, teras klik unggah media. Nyaeta pilih audio nu aya dina laptop sarta nu tos dikonversi kana format video.
Tos kitu antosan proses unggah rengse. Sabada proses unggah rengse, teras pilih media nu bade dilebetkeun kana kaca K4. Poe minggu isuk-isuk, Susi geus indit ka spot. Terus klik transparansi. Kirangan transparansi dugi ka 0 supados video teu ngahalangan kana objek. Lengkah salajengna sami sapertos tadi. Nalika bade nambihkeun animasi atanapi bade nambihkeun teks. Upami objek dina kaca masih kene sami, tiasa langsung diklik posisikeun kursor dina halaman, teras klik tombol duplikat nu aya di luhur. Teras edit teks saluyu sareng teks dialog anu salajengna. Saatos sadaya halaman atanapi slide rengse diedit, salajengna klik pilih format file anu bade diunduh. Teras klik unduh. Tos kitu antosan proses download file dugi ka rengse. Saatos proses download rengse, keluar kotak dialog, pilih save file, teras klik tos diunduh aya dina riwayat pengunduhan nu di luhur. Hartosna file atos kasimpen di folder download dina laptop. Poe minggu isuk-isuk, Susi geus indit ka spot Jabar Arca Manik. Rek turnamen badminton ngawakilan Kacamatan Majalaya. Turnamen eta teh diayakeun dina Raraga Milangkala Kota Bandung. Susi mangrupa salah sahiji atlet unggulan boh di kacamatan boh di sakolana. Sanggeus nepi ka tempat turnamen, Susi tuluy asup ka rohangan ganti. Didinya oge loba atlet wawakil ti Kacamatan Sejen. Nalika Susi keur diuk, aya atlet Sejen nyamperkeun. Gek diuk gigireun Susi. Wawakil ti kacamatan mana? Di Majalaya, ari didinya wawakil di mana? Di Kacamatan Cililin. Oh, Apriani. abdi Susi. Tuluy Susi jeung Apriani ngobrol panjang ngeunaan badminton. Nanya pernah miluan turnamen naon wae. Apriani inget lamun manehna teh dibakalan roti jeung susu ku indungna. Tuluy Apriani muka kantong ngaluarkeun misting jeung susu. Dina jero mistingna aya 2 roti. Tuluy eta roti teh ditawarkeun ka Susi. Sus, ieu abi gaduh roti 2, palai teu? Ah, moal, sok we mangga. Alah, sok api-api kitu. Mangga Sus, urang hiji ewang. Abdi tos horeg teuing euy. Susi teu nyarita ngan sura seuri. Nuhun atuh ari kitu mah Yani. Nuhun sami-sami. Teu lila ti eta, Apriani digarowan ku pelatihna dititah pemanasan heula. Sus, abi kaditu heula nya, ieu disauran ku coach euy rek pemanasan. Oh, nya atuh sok, abi oge rek pemanasan da. Nya hayu, dipayunya Sus. Nya hayu, mangga. Dina hiji aplikasi tangtosna aya kaonjoyan sareng kahenkeranana. Anapun kaonjoyan dina aplikasi Canva nyaeta fiturna lengkep tur gampang digunakeun. Hasil desainna oge bisa didownload dina format PNG, JPEG, PDF jeung sajabana. Sarta hasil desainna oge auto save dina web Canva sarta bisa di-share dina media sosial. Ari kahengkeranna mah nyaeta
Dina ngakses Canva teh kudu ngagunakeun data internet. Koneksi internet teh mengaruhan pisannya, sareng aya oge sababaraha fitur nu kudu nganggo Canva Premium. Tah kitu cenah runtuyan proses sareng larapna aplikasi Canva dina pangajaran paguneman teh. Mugia tiasa manfaat kanggo urang sadayana nya. Sakitu wae anu kapihatur, hapunten bilai kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.